Kula warga di pasihan kesehatan, syukuran di pasihan kesehatan, syukuran di pasihan panjang yuswa oge, syukuran di pasihan Riki. Mudah-mudahan Bapak Haji Odi kali Ibu Hajah Sumarni sing jatetkeun kula warga syukur ka Allah oge kami Riki sareng kalimatan ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tah maksud tujuan Bapak Haji Odi kali Ibu Hajah Sumarni anu kadua namanya teh syukuran hitanan anu janten putuna nyata putrana Jang Acep kalih neng ieu anu sababaraha dinten sababaraha mingguan kalangkung anjeunna gaduh ngalangkung suarkan emasna 2 ibu juru kawi di naungi ieu nu kahiji dipalih katuhu kakasihna Mamah Ucu Hayati, lajeng muka 2 gedengan singguri kakasihna Ibu Lilis Jinawi. Dekekatun durah-durah pura suara atarapi jualo si suara emas kakasihna A Widi Rosida Sunarya. Oke diserangan ku duet kendang dinaungi ieu. Nu kahiji Dek Iki Boleh